juragan. Nanaonan gande untuk kikiran dewa. Kiri jempe. Aya kejadian naon bener nangka. Badranaya. Sorry wa. Lurah Semar kuda Australia. Kuda pawana. Di mana wae juragan tuh? Wah biasa nagihan wa. Jempe. Aya kejadian naon atuh Bapak Bandera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bener nangka nah are ulung aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jelema kitu mah agar waras paham bura ngalunyak dihantam siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma jelema sia teh sia da cacing lemah. Naon budak nyalukan hidungna kitu? Ma we. Lah, naon? Si lain. Nyao. Ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng. Sada sora raket. Boa-boa deuleu euy. Moal kitu timba ka dia datang. Naon dengekeun di sia aya sora naon le. Ya lemah. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Tong bodor si teh nyari. Jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang serikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning aya nu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting naon ngarasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk hayang model ABG
alah karunya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres kulan. Ai kitu. Rada tuh percaya. Nah, Manya Islam make ikat. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya, Manya lalaki make gamis. ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya, Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kejawa. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya kalereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para jualan. Moal atuh teh mah. Nya, Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? ngaran urang. Heeh. Wah pajang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Itu ceritanya. Aduh. Ngan tatangga uing ngalukana Cece. Cece Basoka. Alah, Bener agama Islam maneh. ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja, Tapi bener masjid belegug. Nya aing ge nyaho di masjid. Ya. Manehna nyebut heueuh geuning, maneh berarti manehna lain. Manehna teh meureunnan katulah. Agak lain katulah Katolik meureun si teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan leuh. Saya ditanya ge. Rukun Islam teh Aya 5. hiji, Syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. munggah haji, mun kawasa di jalanan. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Lain Islam atuh. Nah, ieu agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Begek Malaysia. Agama anu ngaku pangakhirna. Maka jeung rukun Islam aya 6. Naon hiji-hijina sia? Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalanna. Aya ka 6. Balik deui kitu teh ka dieu.
narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok saralah tapi bener euy waduh bener tauhid di jelema nya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka poe paketo aing mah lain geus poe paketo deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177na ada geuning da 5 geuning asli na mah tapi dileuwihan kumaha jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener oi nya ai kadalapan sisi leuing naon dahar pet sabab lamun urang teu dahar da pae atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na teh koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tap jaku kitu nama aneh teh ku balalener tapi salah itu ayo mana rek nambahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kerja karti 12 naon jeung ngising nah adek dahar wae enggak goblok ya aduh naon sih tadi dek nyokot harta kekayaan ya lain aing tengeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet si laing ku ayana agama ayeuna si laing dek neunggelan dewek eta teh hartina si laing teh dipusrukeun
aing mah teh suka rukun Islam aya genep. Aing nu sabenerna sabaraha ke hayang sia tuh. Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13. Sia nu podaraneun aing mah. Kabina-bina teuing sia teh.